Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Iza tasa'aba, dimana-mana heai sahadukum salah saiji aranjeun kabeh, fayado mangka kedah nyimpen itu ahad yadau kana panangan ahad alapihi kana cangkemna ahad, walayawi sareng ulah nyawara itu ahad. Paina syaitona mangka saestuna setan eta yadhaku seserian setan minhu ti itu ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis sa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah ti Abu Hurairah. Salajengna pidau kanjeng ida tasaba ahadukum falyado yadahu ala fihi walayawi, di mana-mana salah saja aranjeun kabeh hai falyado yadahu nyimpen siahat kana pananganna teh ala fi kana cangkemna. Ieu hadis rek nyaritakeun adab-adabana mun urang hai kumaha tapi dawu kanjeng lamun urang heai adabna payado yadau alafi, tenden panangan urang teh kana cangkem urang ditahan kieu. Lamun ayana hadis lainna ieu teh ayana kitu bahasana fal yaruddahu mastata'a, tolak sebisa mungkin. Lamun urang heai tahan erek dirapatkeun bibir kuat ka bekah irung pan biasana kitu. Lamun teu bisa teu kuat tak pake nu ieu, tahan ku ayana saena ku panangan kenca, tapi ulah ku ayana jerona ku tonggong ieu teu kuat betahan kadon ayana kitu rek bijil tak tahan kieu. Maksudnya teh supaya ngaredam sora anu bijil jeung supaya si biwir katutupan. Sebab cek sebagian riwayat sok asup setan ketika heai. Mata heai mah hiji perkara anu setan resepkeun. Lamun ayeuna bersin hiji perkara anu dipikaresep ku malaikat kitu. Innallaha yuhibbul uttos, Allah mikaresep ka jalma anu bersin gitu. Tapi lamun hae mah kitu pikaresepna setan, malahan si setan yadhaku sok seserian nalika nempo jelema heai seri. Sabab ayeuna zaman wae mah katempo goreng patutna beungeut, sok sanajan beungeutna kaset, sok sanajan beungeutna geulis, tempo keur hae mah dah eueuh kasetna teh, eueuh geulisna teh, eueuh wibawana teh, mata resepkeun si setan. Mata resep setan sabab hae mah biasana timbulna teh tina ayeuna pinuh beuteung lantaran dahar seubeuh teuing. Jadi tunuh hantukna wah matak ditolak supaya teu nyawara. Samampuna bisa dipraketkeun ku bibir alhamdulillah. Teu tiasa tahan ku tonggong panangan kenca gitu. Usahakeun walayawi pas hae teh tidak bersuara gitu. Cek Imam Nawawi lamun hae urang tahan samampuna, tahan praketkeun. Mun teu bisa keneh ieu teh tutup ku ayeuna panangan kenca ku tonggong. Di dia bahasana tasa'aba ahadukum lamun nempo cek tukang alat mah tasa'aba mah fil madi tasa'aba ya tasa'abu tasa'uban biasana fil madi mah sok ngartikeunna teh geus
doroba geus neungeul nasoro geus nulungan, tapi di dieu mah madi bimana mudore. Tekstualna fi'il madi ngartikeunna mudore, ari model mah tuduh kana zaman hal wal istiqbal. Fi'il madi mah tuduh kana zaman madi nu geus kaliwat mata ngartikeunna geus doroba geus neungeul nasoro geus. Namun mudore hal jeung istiqbar eukeur jeung anu bakal datang. Yadribu mungkin keur neungeul artian atanapi bakal denger. Tah ieu mah di bimana mudore. Lain dina harti di mana-mana urang geus euy kakara ditutup lain. Lamun geus euy arangeun kabeh wae nanggeus kakara we dieukeun lain. Bisa mah. Tapi keur euy maksudna teh sabab mah di mana mudore gitu. Itulah pentingnya alat. Ngariwayatkeun ka hadis Ibnu Majah ti Abi Hurairah. Salajengna idatama di mana-mana sampurna naon pujurul abdi lacutna hiji hamba malaka mangka ngamilik itu abad ainaihi kana dua socana itu abad pabaka mangka ceurik itu si abad bihima ku itu ainai mata syaa kapan-kapan karep itu abad. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis Sa'id bin Adi an Uqbah bin Amir tin Uqbah bin Amir. Salajengna pidawuh Kanjeng idza tamma pujurul abdi malaka ainai pabaka bihima mata syaa. Di mana-mana seorang hamba anu migawe kalacutan anu lacut dangus ayeuna tamak sampurna geus lain ayeuna lacut tah kumaha keur ayeuna eta hamba teh malaka ayeuna ngamilik eta siapa teh ayeuna kana dua soca cek bahasa lempengna mah lamun urang migawe lacut maksudna teh migawe dosa migawe maksiat kumaha tak kuduna urang cek Kanjeng pan cenah ente teh boga soca dipaparinan ku Gusti Allah dua mata kulantaran dipaparinan ku Allah dua mata cing cerikan dosa teh sabab kulantaran ayeuna kitu ceurik teh aya nu diganjar di antarana nyeung ceurikan urang migawe lacut migawe maksiat tak ceurikna urang diganjar eta manfaatkeun ayeuna kitu cipanon teh lamun sedih ceurik nangis kadinya da eta mah manusiawi urang ditinggalkeun maut ku budak ceurik wajar da manusiawi sakelas Kanjeng oge dikantunkeun ku ayeuna kitu Said Hasan Said Husain meneteskan air mata Kanjeng ge sakelas Kanjeng tapi nangisna kitu teh kulantaran ayeuna kehilangan sosok anu dipikanya sebagai penerus menurut itu. Jadi di diri orang teh aya panon ari panon teh sebagian tina nikmat Allah anu kacida ageungna dibere panon urang teh ku panon urang bisa nempo bisa urat leret bisa puguh arah gitu. Malahan tina panon ke Gusti Allah geus didesain bisa nempo deket bisa nempo jauh bisa lirik kiri kanan supaya henteu aus dibere olina nyaeta cai panon. Nah, eta teh nang Gusti Allah. Dalam jalama teu dibere ci panon ku Gusti Allah, ruksak panon kalbeak kalbruk. Lamun ku Gusti Allah teu dibere ayeuna kitu teu bisa ngicep, geus bakal burung, bakal burung. Rahmatna Allah
nya urang teh diberi alat kerempo panon ngaranna jeung panempona jeung tempohanana termasuk keur ayana utar atur supaya terus aya eta ayeuna panon si panon teh jeung nu lian-lian eta teh nikmat Gusti Allah. Jadi tina ayeuna ceurik bisa nyebabkeun jalma menang penjara. Tina ceurik ketika kumaha ketika orang cerik nyencerikan dosa orang ayeuna geus migawe dosa terus orang teh inget kaduh orang migawe dosa nanaonan orang teh aduh astagfirullah hilap orang teh culucut si panon tah cerik teh eta diganjar ku Allah. Jadi ganjaran teh Gusti Allah mah tina cerik wae meunang ganjaran. Seperti kumaha ayeuna kitu di antarana seperti nu bieu teh cerik yang cerikan dosa. Mata tina sapalin hadisna sanes Kanjeng ngadawuhkeun ainani la tamassuh naru. Dua panon anu moal ayeuna kakeunaan ku seuneu neraka. Hiji ainun bakat bin khosyatillah. Hiji soca anu cerik kulantaran ayeuna sieun ku Allah. Inget ka Allah anu maha kawasa rap ka diri sorangan loba dosa sok sieun Allah bendu ka urang da urang kalakuan kieu curucut si panon tah air mata eta air mata berharga lain air mata buaya cerik teh diganjar gitu. Kaduana nyeta ina ainun batat tahrusu fisabilillah. Mata anu terjaga teu sare tina raraga sabilillah. Gitu. Sarua eta oge panon moal disiksa ku Allah. Seperti ayeuna lamun carita perang abri ngajaga perbatasan bisi ayeuna musuh asup bari mawa senjata cicing di luhur gunung sebagai sniper. Ada goal di dinya cicing di dinya ta cicing eta panona eta teu sare bergadangna eta bakal jadi syahadah di akhirat. Termasuk lamun di urang mah ayeuna urang seperti naon tah ngarona. Aing cenah teu sare penting naon ngamankeun lemur. Ari kitu kumaha lah usum bangsat cenah ayeuna. Geus nu leungit motor mah, nu leungit hayam mah, nu leungit cangcut cenah aya. Jaga ku urang alhamdulillah cenah penting ayeuna mah cek tadi mah cenah aman. Tah bergadangna urang teu sarena urang eta panon urang teh bakal jadi saksi di akhirat moal kakeunaan ku seuneu neraka. Atuh termasuk oge ketika urang gawe lembur caritana tuluy ge dipaksakeun gitu beuntak dakar melaan apakah anak pamajikan eta ge salah kasupkeun kana kitu panon anu batat tahrusu fisabilillah gitu. Jadi ulah disangka tah polisi abri nu bener teh sabenerna mah ahli surga unggul mun bener. Nyari kurang ibadah gawena cicing bohna teh ngajaga perbatasan, ngajaga gerbang. Tapi ayeuna ku cicingna eta muslimin salat jadi barareta jauh tina gangguan rakyat tentrem kan gede ganjaran eta berkat manehna ngajaga gede gitu halana gitu. Jadi hiji ayeuna kitu panon anu dipake cerik kulantaran ayeuna sieun ku Allah eta panon ayeuna bakal jadi saksi di poe kiamah moal kakeunaan ku seuneu neraka atanapi ayeuna cerikna si panon teh kulantaran inget kana dosa boh inget kana dosa boh ayeuna sieun ku Allah
atanapi sieun ku siksa Allah atanapi sieun ku neraka sok sieun teuing urang teh ayeuna di akhirat teh asup ka neraka disiksa nempolo badosa ceureut cipanon tasarua eta ceurikna urang diganjar atanapi ayeuna teu kitu oge ceurik teh kulantaran naon urang teh ceurik kulantaran rindu hoyong ayeuna pepenak jeung Allah bohna teh atanapi hayang pepenak jeung Kanjeng Rasulullah nepikeun ka ayeuna berlinang air mata ceurikna urang diganjar kunaon maneh teh hayang gara ka Arab cenah urang teh hayang gara jarah geus rindu ayeuna ka Kanjeng teh tiap poe dibaca cenah sholawat teh disebat-sebat nama Kanjeng tapi can pernah jarah hayang gara ini bahwa kuat ka ceurik tah ceurikna eta diganjar ku Allah jadi saksi atanapi nu diganjar teh ceurik kulantaran urang geus migawe ketatan kunaon maneh ceurik aduh aing naon aing seumur hidup karek penting tadi ngalaman tahajud moal seumur hidup heuh cenah aing can pernah cenah aing menepikeun ka kolot kieu cenah tadi penting mah aduh dikersakeun ku hayang salat tobat dikirang sholawatan maca Quran aing bunga cenah ieu teh ceurikna eta bisa mikasatan diganjar ku Allah jadi syahadah loba gitu jadi tina sebab cipanon Allah nurunkeun ayeuna rahmatna Allah nurunkeun ganjaranana kitu atanapi ayeuna urang ngilu pangajian ngilu pangaosan ngadengekeun nasihat-nasihat anu nyentuh kana hate curucut kana panon aing pisan cenah eta nu diomongkeun teh sok sieun urang teh katarima cenah bener nasihat teh ye ka urang ieu teh kuat ka ayeuna cipanonan diganjar kitu oge batak alus sekali-kali mah ayeuna urang teh kudu bisa ceurik batak cek ayeuna kita bau si teh mah usahakeun kudu bisa ceurik diajar ceurik sabab cek Ibnu Hajar mah ketika jalma ayeuna bisa ceurik tina dosa tanda hatena masih kena hirup can paeh can ruksak cek Ibnu Hajar ketika urang ye migawe dosa atanapi meunang nasihat atau setiap perkara sifatna menyentuh perlu ceurik alus teh atanapi ayeuna kitu ngadenge nu mau curucut urang teh boi supaya mah urang alus teh tanda hate teh hirup teu paeh da sabalikna ayeuna anu tanda hate paeh mah ketika ngadenge maot ngadenge nasihat inget kana dosa teh henteu nyesal teu ceurik-ceurik asa berarti hatena geus paeh hatena geus ruksak jadi balik deui maksudna ieu hadis manalika ayeuna urang migawe lacut manfaatkeun nu aya di awak urang naon panon ceurik sia teh bisa ceurik nya ceurikan dosa mata saso sayang nya meh naon meh ayeuna kitu meunang ganjaran urang turun rahmat Allah berkat ceurik lain ieu mah geus migawe dosa teh asa teu berdosa kitu justru kudu ayeuna saeus migawe dosa teh merasa berdosa kitu cek urang salajengna ida taroka di mana-mana ninggalkeun sal abdu seorang hamba addu'a kana ngaduakeun lil walidaini ka indung bapakna kadua indung bapakna fa innahu mangka saestuna itu tarku doa eta yan qat'u bakal matak jadi pegat anhu ti itu abad on arizku rezeki
rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis Ad-Dailami Imam Ad-Dailami. Salajengna pidawu Kanjeng idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu rizqu. Di mana-mana seorang hamba ninggalkeun teu ngaduakeun indung bapakna tah eta jalma anu teu ngaduakeun indung bapa teh sok matak pegat rezeki gitu. Ieu hadis rek nyaritakeun ayeuna kitu perkara anu matak megatkeun rezeki. Naon perkara nu matak megatkeun rezeki nyaeta tarku doa lil walidain. Teu ngaduakeun indung bapa. Ketika jalma tara ngaduakeun indungna, teu ngaduakeun bapana, yan qati anhu rizqu pegat rezekina. Cek ayeuna Syekh ayeuna Al-Munawi dina harti pegat ayeuna rezekina teu lain dina harti teu di rezeki ya. Tapi cek Syekh Munawi leungit kaberkahan eta rezeki. Cek Syekh Munawi angker di rezeki mah da geus aya patokna jelema moal pati-pati mot lintang ti lamun beak rezekina. Tapi nu dimaksud mah nu leungit teh kaberkahan rezekina. Mungkin bisa diartikeun ieu hadis teh emang pegat rezekina secara ayeuna nyata. Tadina maju usaha kelantaran ayeuna tara ngaduakeun indung bapa atanapi miliaran indung bapa ngejejas usahana. Atanapi aya nu nipu, atanapi ayeuna bangkrut, atanapi ayeuna aya nu maling hartana bahna. Bisa kitu. Bisa wae nu tadina rezekina loba jadi ngurangan kulantaran aya nu nipu atape nu maling. Bisa wae ayeuna cek tadi teh aya mungkin rezeki mah tapi kaberkahan eueuh gitu. Sedangkeun ayeuna anu bisa mawa urang aya nuju kana kahalusan kana ibadah teh rezeki berkah. Rezeki nu berkah teh rezeki anu bisa ngadorong urang migawe pilu taat. Mau kataatan tarku manhiat ninggalkeun aya cegahan Allah. Tah rezeki nu berkah. Gitu. Jadi yang qatiu anhu rizqu bakal ayeuna pegat bakal leungit ayeuna rezekina eta. Maksudna teh naon? Kaberkahana rezeki. Ngan ulah diartikeun rezeki teh hubunganna jeung ayeuna duit. Urang mah sok diartikeun dari kita duit tuh jeung duit. Rezeki mah luas. Bisa wae rezeki teh hubunganna jeung harta mungkin. Duit, kendaraan, pakaian, imah. Bisa oge rezeki teh ayeuna berhubungan teh maksudna teh kaberkahan. Berkah itu. Kaberkahan rezeki nu pegatna. Lantaran goreng kakolot tara ngaduakeun kolot hiji rezekina teu berkah. Mungkin wae atanapi rejan qati rezeki teh ayeuna kitu tina jihad kasehatan. Sebab kesehatan ge rezeki. Walau digeringkeun wahna. Lantaran goreng kakolot atanapi tara ngadoakeun kakolot. Mungkin oge ayeuna naon katentreman. Jadi rezeki mah mungkin ayeuna sifatna aliyah dunia harta, mungkin wae ayeuna kitu tina segi kaberkahan, keberhasilan, ketentraman, ketenangan gitu. Nah, anu goreng kakolot mah leungit ta eta. Mataknya kudu boga amalan tiap poe teh kudu diusahakeun kolot teh didoakeun. Yang salat teh. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
lamun urang di salat astagfirullahal adzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyayikhina wali abaina wali ikhwanina wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik warham wa anta khairur rahimin. Nabi mah sok kitu. Da kadedengkeun di kolotna kitu baheula. Nguntan pina eta we kadeng keur ngawurukan salina kitu. Apa pake eta we baheula kolot ajar ka murid. Inu. Atuh mafhum mukhalafahna tina ieu hadis nalika urang hayang terus ngalir rezeki, loba rezeki tambah rezeki berkah rezeki, kabalikanana sing alus ka kolot duakeun kolot kitu berarti jadikeun ayeuna kolot rek indung rek bapa leuh ibarat raja jeung ratu dirajakeun diratukeun tos mama tos sepuh ulah ayeuna seueur mah ayeuna mah calik we geus ibadah we pangajian we ka ditu pangaosan keun we lah masalah ayeuna tuang masalah kahoyong tinggal wawartos ka abi tuang hoyong naon tinggal wawartos beser itu ieu hoyong naon tinggal wawartos kantun wawartos sing ayeuna tenang we ibadah kitu dirajakeun diratukeun bakal usaha bakal berkah bakal aya dina kamajuan alus ka kolot mata bahasana kan ridallah bi ridal walidain suhtullah bi suhtil walidain bidau ayeuna keseuran ulama mana ayeuna kitu karidoan Allah anu disandingkeun jeung karidoan makhluk ngalintang ti eta cek bahasa urang mah aya hadis teh eueuh tandingna nah nepikeun ka karidoan Allah teh peridol walidain aya dina karidoan ayeuna indung bapa dina hati ketika indung bapa urang ridho ka urang lantaran urang geus ayeuna ihsan berbuat baik ka anjeunna kamarenehanna kulantaran ngabantunya teh ya meren dahar duit di sagala rupa kuat ka hatena teh ridho bunga cenah boga budak teh urang gering buru-buru cenah ayeuna dibawa ka dokter buru-buru pamulikeun obat aya kahayang cangge ngomong geus cenah ayeuna pitu-pilan pamulikeun alhamdulillah cenah kitu Taeta sama dengan ridallah piridal walidain berarti seolah-olah aya dina piridallah jalma aya nu alus ka kolot naon sababna ketika orang tua ridho ka urang Allah ge batak ridho cek para ulama sabab kieu sabab kolot teh nu jadi wasilah kana ayana jasad urang urang ieu boga awak ieu teh berkat pagawean kolot jasad mah sebab jasad mah lamun dicucuk ka dituna ka Nabi Adam hubunganna tak ayeuna disebutna abul bashar basyarun mah hubunganna jeung awak basyarun bapana manusia kadikeun turun-turun dibisna kolot urang boga pagawean terus lahir urang jadi indung bapa urang teh nu jadi wasilah karena ayana urang aya naon aya casing aya awak ari Allah anu jadi wasilah karena hirupna gitu jasad anu ti kolot teh wasilah ti kolot teh eusina teh keur batinna teh roh teh matak aya keterikatan nu kuat antara ayeuna indung bapa jeung Allah indung bapa manu jadi wasilah karena ayana fisik urang lamun Allah mah anu ngayakeun roh urang secara babari nama indung bapa mana anu jadi wasilah ayana dohir urang Gusti Allah mah anu ngayakeun batin urang hakikatna mah sama ti Allah sadayana nah tak agung indung bapa
rek jagung kumaha tina Al-Qur'an nami orang tua mah selalu disandingkeun jeung nami Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah ta'budu illa iyyah. Ulah nyembah aranjeun kabeh teh ulah ibadah illa iyyah aing Allah. Kadituna wa bil walidaini ihsana. Jeung kudu alus ka indung bapa ka ayeuna kolot. Berarti ibadah jeung alus ka kolot teh deukeut hubunganna. Terus dina ayat lain seperti ayeuna kitu anishkurli wali walidaika. Syukuran anjeun li cek Allah ka kami ka kaula. Tamari wali walidaika. Tu disandingkeun dicakepkeun. Ngaran kolot teh jeung ayeuna ngaran Gusti Allah Nabi Gusti Allah. Agung berarti. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sabadana urang nauhidkeun ka Allah ulah musyrik atuh wa bil walidaini ihsana. Sabab cek tadi teh ya. Lamun rek dicuk-curug deui kitu di jeroan deui. Naon sabab kuat ka sehebat kitu eta indung bapa teh. Sabab lamun rek dicuk-curug deui kan nu bapa orang ti nu bapana terus karituna kan ti Nabi Adam. Nabi Adam kan karituna nya wa nafakhtu fihi min ruhi. Atuh karituna nya ka Allah deui. Matak aya hikmah nu gede tina pertikahan gitu. Naon teh ayatna teh. Sabab eta teh lamun dicuk-cuk mah kadituna ka Gusti Allah. Berkat aya kieu teh kulantaran wasilah ti indung bapa boga pagawean. Jadi nu bikin kaki wari gitu. Itu mah Allah we pertama Nabi Adam. Kulantaran aya-ayana kita minta kari wa unsa lalaki jeung awewe terus kawin. Terus ayeuna kitu sapatemon ngalobaan jadi kan bikin kaya berarti deket antara ayeuna indung bapa teh jeung Gusti Allah nisbatna di luhurna teh deket mun dicuk-cuk tak cek badul ulama ngamulyakeun kolot mah hak anu ayeuna kitu a'dom anu agung sabada hakullah. Sabada hak Allah, hak anu kudu ku urang dicumponan teh kacida agungna nyaeta alus birrul walidain teh alus ka indung bapa. Sabada hakullah gitu. Birrul walidain. Ngariwatkeun ka eta hadis ayeuna kitu Imam At-Tailani. Salajengna ida jama di mana-mana ngaji mah sadukun salah saja ranjeun kabeh imra'atahu ka bojona itu ahad. Pala yatanaha mangka ulah wakanyingkah itu ahad. Hatta takdi sehingga ayeuna nyumponan itu imro'ah hajataha kana pangabutuhna itu imro'ah kama yuhibbu sakumaha mika cinta naon ayak dia nyumponan ahad hajatahu kana pangabutuhna ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana itu hadis sa Ibnu Adi Imam Ibnu Adi an anda teh lam teh Talqin ti Syekh Talqin. Salajengna pidawuh Kanjeng ida jamaah dukum imro'atahu palayatanaha di mana-mana salah sajanjeun kabeh ngaji mah nu jadi bojona mun urang numpakan pamajikan cek Kanjeng palayatanaha ulah wakanyingkah urang teh numpakan pamajikan terus urang teh asukuha belasak ka deui
Crot-crot tah leuleus tah ulah ka dicabut geus cicing heula dirinya leuleus ge paksakeun urang crot-crot urang ayeuna leuleus da pamajikan hayangeun kene kuat kada bebas-bebas kene geus dipraktekkeun tahan heula ulah langsung ketika orang ayeuna klimaks keluar ieu dicabut gegerahan ulah rusuh-rusuh teh berarti ieu hadis mah rek nyaritakeun adab-adaban lamun urang ngajima adab ngajima teh aya adab memehna aya adab eukeurna aya adab atasna lamun adab memeh ngajima rekna kitab Bukul Ujen rekna kitab Quratul Uyun sarua hiji naon sing alus niat urang lek lakian sing halus niat ulah karena syahwat-syahwat teh hiji niatan urang teh seja ibadah hiji seja ibadah kaduana sejaina kitu meunangkeun ngabogaan keturunan anu soleh anu bisa neruskeun perjuangan Kanjeng nanjerkeun agama kitu paniatan eta jadi lain karena syahwat-syahwat teh karena syahwat teh naon dah halal gitu tapi kudu sing alus heula niat gitu seja ibadah seja lamun ayeuna boga budak sing boga budak ayeuna kitu nyuhkeun ka Allah budak anu soleh soleha berbakti ayeuna kitu ka kedua orang tuana hiji niat kaduana ayeuna kitu lamun ayeuna urang rek jima teh naon ta adabna foreplay cek kawan jadi bercumbu heula muqaddimah jima heula muqaddimah jima teh meuti roga praga ya ala ketek biasa nama mas cenah si aa anu diciwit ayeuna kitu leungeun tapi anu ngamek si badu nu handap cileugeuh roga praga rungkarangkul berpelukan teletabis terus di ayeuna ciuman eta muqaddimah ada pasunatan mungkin termasuk oge naon make sesengitan termasuk oge naon mandi heula tadi heula bisa weh teu bau kesan pamajikan balik di kebon salaki balik macul galungan teh asa di mana asa di kebon awi barang lamun naraki masuk bau rokok biasana nyikat gigi heula kamu menudang sare bau acai kudu sing bersih heula meh pas kikituan teh nyaman teu peleningan bau gitu tah eta ada pemehna niat nu halus terus deui ayeuna ocon heula deui heureuy heula bermesra-mesraan dulu biasana ge ayeuna nyebut ngaran atuh rek kitu mah sayang sok aya kode biasana mah aya nu oge ayeuna kitu ngabunuh kafir teh lah kumaha we tah mangga tah lamun geus make adab tah ku cara muqaddimah jima supaya muncak kelas apa karat belas orang gadenya aya adab keur jima malahan adab jima mah bencana kitab eta mah salat 2 rakaat heula aya adab keur jima mun adab keur jima lamun ayeuna samemehna ieu ulah jima mun memehna kerkayaan haid atawa nifas mun keur jima adabna naon dah di antarana ieu lamun ayeuna kitu geus kurang diasupan urang geus ulah ka dicabut antep heula supaya ayeuna puaseun heula leuleus lah oge paksakeun termasuk oge naon tah ulah bulucun teuing mun bisa ulah nepikeun ka tampo ora matak alusna mah disimut bareng kitu tah mun bisa henteu teu naon paling makruh keunana ulah bari nangtung
matak nyeri cangkeng. Terus ngadoa tah pas aya ngasupkeun ya Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma rozaqtana. Terus di tina gerakan ya tina gerakan lalaunan heula walang rusung ulah rusung kudu step berstep. Terus kalian narikan pas puncakna karang eta mah peakeun tanagana alus nama make bantal si tonggongna pas ayeuna bobokongna angkat ku urang gitu. Maksudna teh supaya pas keluar si mani ngecerot leuwih nyembur kana rahim cepet ka jadi budak maksudna teh kitu. Mun hayang boga budak lalaki ngatuhu, lamun hayang boga budak awe nginca urang nyair katuhu. Maksudna teh supaya si mani urang aya di katuhu awewe. Maksudna teh urang atuh teh panamu urang ieu awe dehana muncul teh ka katuhu. Lamun hayang awe nginca urang miring kitu miring eta eta geus kauji loba nu kajatu aya geusna adabna nyantang geusna ngadoa buru-buru mandi adus buru-buru adus ulah nyaritakeun aib pasangan mun mah aya borok atau anaon atau napi pas kitu anu pas sok beja-beja gaya anu ka tetangga kita ulah eta jadi aya adab-adabanana. Wa asyiruhunna bil ma'ruf dan tawisna bil ma'ruf teh ieu nalika urang ngajima pamajikan ulah ayeuna buru-buru intina malah puaskeun pamajikan. Cek paribasana kudu make pel kadinya. Cek paribasana kudu make raja isin nyieun ka Mas. Aya nu naping-ping teh geuning Mas. Hafal teu? Ditulisan. Tah, nu penting mah kewasarana pamajikan orang puas. Maksudna teh kitu. Sabab urang hayang puas, pamajikanna hayang puas. Sebab ketika teu kitu teu akut jeung hadis ieu sok nimbulkeun resah ka awewe. Resah, gelisah, keheul, baeut, nah. Abi cenah hayang keneh cenah waka dicabut. Nu paling hariwang naon? Kulantaran teu puas ku salaki, neangan tatangga. Neangan ayeuna lalaki hidung belang. Gitu maksud agama tak misalkan sebuah salajengna idza hadartum di mana-mana ngahadiran arajeun kabeh mautakum ka pirang-pirang jalma anu maot arajeun kabeh. Pagi dumangka sunat meremkeun aranjeun kabeh albasara kana paningalna kana secana. Painal basara mangka saestuna paningal teh eta yatba'u sok turut itu basor arruha kana roh. Wa qulu sareng ayeuna ngucap aranjeun kabeh khairon kana kasayan. Painal malaikata mangka saestuna malaikat eta tu aminu bakal ngaminan malaikat alama kana perkara yakulu ngucap saha ahlul mayiti ahli mayit. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis sa Ahmad an Saddad bin Aus ti Saddad bin Aus. Salajengna pidawo Kanjeng idza hadartum mautakum faqmidul basara. Di mana-mana arajeun kabeh ngahadiran jalma anu maot mun urang ngahadiran anu ayeuna maot. Innalillahi cenah ngantunkeun anu urang datang ka dinya. Tak urang teh sunat lamun carita can peureum bolotot keneh
agmidul basoro pas kadinya bentak keneh tak kurang diusap kunaon dek kitu kucurug kayak gitu lalaunan tapi lalaunan agmidul basoro nyata ceun sok aya hese anu sekalilaan mah teh bolotot wae cek ayeuna para ulama lamun hese nyieun beberatan seperti naon ku kapas contoh ku kapas lantaran dikitukeun teh hese wae kan kapas beberatan tutupan gitu tunah heula perlu detalian talian bagus dan juga si buta dari gua hantu talian lamun sakirana dilesotkeun terus wae ayeuna kitu bolotot geus si antep dipikeun ka di kuburna talian bae gitu sabab eta bagian tina takdimul mayyit ngagungkeun mayyit sabab ketika diantepkeun bolotot engke kasareuna jelema teh talian oh cerita batur keluarga naoge pamajikan sieun ku salakina bolotot wae ting sarariak sabab geus beda rasa baheula mah atuh ditoeng geus noel gitu heureuyan ngaheureuyan ayeuna kan ngabetem tiis gitu spinah alam kan spinah alam jadi sakirana hese ku kapas sakina iya kalian intinya mah supaya kahana apa gitu kumaha ari dilakban teuing bisi kumahanya sabarna bisa kita zaman ayeuna dilakban tapi dah ngewa tuh dah lain parantina lakban lain di kapasan gitu tapi kita tukang mata ya tukang ngawardonan budi oleh apa pan eta teh bolotot eta teh cek di dieu kan ayeuna kitu painal basoro yat bauru jadi si mata mah sok turut kana roh jadi cek badul ulama panon teh eta teh pantoro panon teh aya nyebatkeun mun-munan tapi cek badul ulama na panon matak kulantaran si panon mah sisa tenaga terakhir roh terakhir nu aya matak nalika dicabut kalur kitu teh ngilu kalur painal basaro yat bauru lamun cek bahasa Al-Qur'an mah wa antum hina idin tandurun hina idin teh hina ida balagot arruhu fil hulkumi matak cek tukang alatna tanwin iwat anil jumlah wa antum hina idin teh ae hina ida balagot arhul hukuma na ayat lain nalika ayana kitu roh geus aya di kerongkongan di tikoro hina idin tandurun bisa diartikeun hina idin tandurun teh urang nempo ka mayit anu keur sakalat ceklek katempo anu pernah nyaksian bakal katempo akan apa cek badu ulama nu ngartikeun lain urang nu nempo teh rohna sorangan kepada ayeuna kitu diriung kitu ku ayeuna nu ngalalayat kitu antum hina idin tandur kasa eta tah nasian kalucuk bukan meureun kalucuk meureun ahli sholawat ahli sholawat nanti ke zaman abi kira ahli jumaah teh sok sholawatan abi nangkin teh kula ilaha illallah ku sholawat tere kira keme sakali langsung teh aya oh ahli sholawat baru cek teh kumaha karesep gitu teh lain model yakin kacang isan aya sih di dia cek kitu ahli sholawat pas dikeun sholawat teh aya ceklek sakali daya oh bener ahli sholawat ngayakinkeun we di hadiran ku kanjeng berarti cek eta rek ciri nu maot mah
hiji tilu ciri nu maot manu hiji ayeuna napas geus teu ngarenghap matak sok aya anu kaca cenah mana kaca kana irungnakeun maksudna lamun aya embunan berarti hirup keneh lamun teu aya berarti geus eueuh kadua panon matak sok disenteran ketika ditemakeun lamun hirup keneh mah sadar bakal si pupil teh ngaleutikan ngiceup teu kuat kan berarti ake atawa ngeureceum lamun terus gitu kosong tatapan kosong berarti eueuh dua katilu jantung tak dengekeun ku urang aya we kisaran 3 menit mah dengekeun ulah sakeudeuh gitu 3 menit atau ayeuna setengah dengekeun setengah menit mah teh tah lamun tilu eta napas nyambun panon teu ngarespon jantung dengekeun eueuh eta bisa dipastikeun geus maot ulah katipu ku haneut dari haneut mah eta teh geus ayeuna setengah jam kakaratis teh mulai bereaksina teh sok aya da cenah haneut keneh geus satengah jam geus sajam kakara mulai tiis teh tina dikoro kana sirah heula mimitina teh gitu kakara nu lain tak pantes we mun sukuna ge cenah haneut keneh karek ke dieu atuh maotna kalilaan jadi nisan mah kalilaan teu langsung tiis aya deui ayeuna cek baru ulama supaya ngajohokeun maot bener henteu na teh dideukeutkeun cil urang kana bahan kana irung kieukeun dengekeun aya renghap eueuh aya napas eueuh dalam aya mah bakal ngahebos aya kitu aya kitu aya deui lamun cek nurutkeun cek isan mah Haji Musli almarhum ieu cenah di kitu-kitu lamun leuleus trok trak berarti cenah geus eueuh Haji Muslim anu angge ku anjeunna kitu cenah kita lulus dikit tok tah rupana eta sok mang geus borah batur anu sok mang kan nah da sieun kasalahkeun maot ya baik dumueun hirup keneh anu wirang urang tak sok dipastikeun gitu alat dari dokter mah boga eta kan tak jantung teh dikitukeun leuwih kadenge kang eta mah hirup teh eueuh apae dari yang kucing Painal basara ya dauru jadi si ayeuna panon mah turut kana roh gitu. Wa qulu khairan jeung diucapkeun ka eta khairan halus jadi diusahakeun urang teh ngomongkeun teh tentang mah nu halus teh sok sanajan ahli maksiat garong tadina bohna teh preman omongkeun mah nu halus we kudu berhusnudzon teu apa orang nalika maotna kumaha bawa iman kitu keur maotna mah kitu teu apa kan pasti sabutna mata geus berhusnudzon kitu mata cek deui wa qulu khairon cenah kamari cenah ka urang tara-tara silaturahmi ieu silaturahmi beujing mawa rokok bohna teh kitu obrokeun halusna we nu goreng mah entong sabab omongan teh berpengaruh cek terusna fa innal malaikata tu aminu alama yaqulu ahlul malaikat bakal ngaminan ucapan anu diucapkeun ku ayeuna ahli mayit jaminan lamun ngomongkeun goreng atuh mah teh jadi goreng diomongkeun teh heueuh maksiatna we atuh cilah khawatir kitu di saat-saat keur kitu mah wah kayak urang bakal ngarasakeun keheul we anjing cenah ngomongkeun aing gorengna kira modar sia kita ngariwaan ka urang mata halus mata omongan ayeuna nu hariru
ngomongkeun mayit eta sangat berpengaruh. Aya dampakna in khairan fakirun wa in syarran fasarun. Atau di urang sok eta sebit. Kita mete sae ahli surga mukmin muslim sabatakal eta teh maksudna teh supaya jadi saya diaminan ku malaikat gitu. Tak aqulu khairan. Jadi ulah dianggap haletik gitu teh. Mungkin mayit teh berpengaruh ke mayit. Halus we seperti ngadoakeun ke urang Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fuanahu atanapi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun pan sunat urang teh ngumumkeun mah anu maot teh atanapi ku urang diomongkeun ka alusanana bohna teh atanapi lamun ka romo jeung keluargana sing ayeuna dihampura dosa-dosana ku urang sing ayeuna ditikal-tikalkeun ganjaranana pan kitu tuh urang tempatkeun tempat nu sae ayeuna muguh Allah paparin ka saparan keluargana tah eta teh emang saena kitu da aminan teh ku malaikat kitu ulah ngomongkeun anu goreng atanapi jurat-jerit ceurik teu naon da ceurik mah manusia cek aing ulah kaleuwih ulah nepikeun ka nya sasambat aduh bapak komo kuat ka ayeuna nyuek baju atanapi ngadagoran lomari ngarusak ieu alat-alat nu dingin mah ulah nah bisi eta pan eta matak teu meunang teh sama dengan teu ridho kana takdir Allah kita matak teu meunang teh tanda teu ridho kana takdir Allah sadekeun kan urang mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun atuh dicanakeun ku nu haruna ya sing ridho da teu bisa kumaha lain ngaboga-boga urang da lain urang nunyeun kolot urang lain nunyeun pamajikan urang lain gitu sugan urang ngempleng teu kan tidak ngerti ku Allah nya tuh sing ridho sedih pasti aya teu naon tandanya sedih ceurik ngan ulah terlalu ting ulah ngalewatan batas kewajaran Rawahu Ahmad an Sa'id bin Jadi kau Idza hakama al-hakimu di mana-mana ngahukuman salah hakim pajtahada terus ijtihad itu hakim pasoba terus ngeunaan itu hakim palahu maka eta tetep ka hakim ajroni ari dua ganjaran wa idza hakama jeung di mana-mana hukuman hakim patoha maka terus nyalahan hakim palahu eta tetep ka hakim ajrun wahid ari ganjaran anu sahiji Rawahu ngayatkeun ka hadis Bukhari jeung Muslim. Cek kanjeng di mana-mana seorang hakim ngahukuman terus beristihad terus istihadna bener dua ganjaranna. Ngahukuman terus istihadna salah hiji ganjaranna. Jadi hakim seorang hakim pemutus hukum ketika eta si hakim beristihad untung bener cina istihadna dua ganjaran hiji ayeuna ganjaran makekeun akal berpikir kaduana ayeuna ganjaran bener pastikeun hukumna tapi lamun nyalahan ngan meunang buruh mikir hukum jadi rugina karena hakim anu benar mah tapi hakim keur anu bener istihad teh hiji upaya keur ayeuna kitu nangtukeun kepastian hukum kitu beristihad seperti zaman kiwari mah kumaha hukumna bayi tabung kumaha hukumna ayeuna vaksin kumaha hukumna ayeuna urang jual beli ayeuna digital online teu duit langsung eta perlu istihad gitu. Keur ayeuna ajengan baik ajengan atanapi ayeuna seorang hakim perlu istihad kumaha gitu. Bener wah ganjaran
nyalahan hiji tetep jadi tak tersembarangan ke seorang mujtahid mah. Baik itu hakim rek ajengan mudek ijtihad gitu berfatwa hiji ayeuna syaratna jadi mujtahid kan hiji kudu katalar Al-Qur'an, dua katalar hadis, tilu bisa bahasa Arab, opat ayeuna kitu bisa ngarti ijma kias loba apal usul fikih, apal ayeuna kitu masalah ihtilafiyah, terakhir kudu adil jeung takwa. Kitu cek Imam Ghazali syaratnya. Tah, ketika seorang mujtahid belah carita dia mah hakim, syaratna ayeuna atur terus beristihad, erek bener erek salah tetap menang. Pada ayeuna mah obat udah masalah anu abu-abu gitu seperti saham, usaha main saham di urang aya pada teh ikhtilaf kita anu meunang teh ayeuna teu empek asal aya dalilna, asal aya coretna nasna kumaha gitu puguk teh naon gitu. Ari keur urang mah ulah atuh da urang mah tampo bahasa Arab teu belul maca kitab saralah Quran teh kata ulah eta mah keur mustahil gitu nu jarang gitu. Di urang mah seorang mukti meureun lah gitu. Kan di urang mah biasana sok dibasul masailkeun dimusyawarahkeun kitu LBM kar itu. Nya eta teh naon. Asal aya dasar hukumna we lah gitu. Ngareurkeun hadis ayeuna Bukhari jeung Muslim idza hotama Al-Fatihah.